sholli wa sallim wa barik barokah mau sholawat nu gaduh hutang cing lalunas anu aminah tari berarti garade sora barokah maca sholawat nu jomblo cing gaduh kabogoh anu amin berarti tepayu barokah maca sholawat nu oyong ka Mekah cing engal ka Mekah nu oyong nikah cing engal nikah nu tos nikah cing bahagia nikah deui cing bahagia boga budak nu saroleh saroleha. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doakeun ku sadayana mugi jamaah mengalaksanakeun ibadah haji cing janten haji mabrur wa mabrurah. Urang nu ngadoana mudah-mudahan cing biasa dinasibkeun ku Allah walaupun tak can nisab nasib jarah ka Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Hoyong ka Makkah nah teu arangkat pasti tegaduh niat haji semah garaduh ngan dipake nyen imah wae jeung meuli motor wae. So urang teh kudu ngestokeun anjeun, kudu mentingkeun diri sabab ngalaksanakeun ibadah haji teh eta teh rukun Islam nu kalima tong sabekeun ka numpuk-numpuk harta nyen itu nyen ieu meuli itu meuli ieu ari kawajiban teu dilakukeun. Bisi urang teh hirup teh gejed, bisi hirup teh urang teh ararese aya harta nu can dipake ngalaksanakeun kewajiban nyaeta ngalaksanakeun ibadah ka Baitullah. Tuluy seueurkeun ikhtiar, seueurkeun maca Al-Qur'an, masuk dibaca Al-Qur'an. Nah teu ari ini wae atuh. Khususkeun baca surat Yasin, masuk dibaca surat Yasin. Nah teu ari ini wae atuh. Khususkeun deui baca surat Al-Hajj. Lamun baca Al-Qur'an teu ini teh ka Mekah, maca surat Yasin teu ka haji wae. Maca surat tanah baca jual. Insya Allah balik ke lembur jadi Haji Maimunah ngahajikeun karena ngajual tanah. Atanapi baca surat sertifikat sawah balik ke lembur jadi Haji Wahyu, Haji Sawah Napayu. Lamun dibaca surat sertifikat imah jadi Haji Mansur, Haji Imana Kaguzur. Mun abdi mah haji kosasih ngajikeun karena ongkosna dikasih. Bisi ieu mah aya anu istilahna nyarios dina hatena bujang-bujang dai ingit ka Mekah jang sapopoe oge eueuh ieu dai mah ka Mekah teu make duit justru menang duit. Mata tong serdih teu boga duit asal kayang niat ka Allah hayang angkat ka tanah suci dipanggil ku Allah jadi tamuna. Amin dong. Amin. Nah ka Mekah malen ku duit ku kapal. Setelah mau tegu kapal mau nepi datang serdi juga duit tak ke Mekah mah make duit ari kapal dibayarkeun. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bungah teu araya dina pangaosan naon sababna urang bet kudu bungah araya ka pangaosan atanapi arangkat ka pangaosan sabab jalma nu arangkat ka pangaosan mah eta teh jalma teh keur aya dina naungan Gusti Allah. Bayangkeun naon cenah Bu? Salengkah jalma nu angkat ka pangaosan diganjarna 70 kali keadaan, dihampura dosana 70 dosa. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Cing sahaning jalma nu kaluar ti bumina ngalengkakeun sampeana ka pangaosan eta jalmi teh sarua jeung jihad fi sabilillah hatta yarji'a sampai aranjeuna uih deui ka bumina masing-masing. Jalma nu angkat ka pangaosan mah di bumi ka pangaosan teh aya dina naungan Allah, pinuh ku rahmat Allah, pinuh ku ganjaran Allah, pinuh ku hampura dosa ti Allah. Bahkan Allah nyangemkeun jalma nu init ka pangaosan mah sarua jeung berjuang di jalan Gusti. Jihad urang teh ka dieu teh dalamun urang perang ngalawan Israel mah moal bisa.
rek mana ieu Marcella? Oh ijo esok bawa heula. Tuh bialikeun ini mah inget teh ka incuna. Sok kadiekeun mah incu teh da ayeuna mah ibu antara incu jeung mimi teh layeut atuh. Boro-boro layeutna pangajian atuh keur sakola ge lalayeut. Bahkan ayeuna mah mimi jeung incu teh sakelas di PAUD. Indung babana mah ka kebon. Tuh ya rek ka mana deui. Sok tukang ager-ager ka dieu. Bukan hanya urang nu arangkat ka pangaosan, nu dagang oge dina pangaosan mah keur aya dina rahmat Allah. Teu cukup amin beulian. Komo nu ngayakeunana, ieu geus pinuh ku rahmat Allah nu ngayakeunana. Sabab pangaosan kikieuan teh teu saeutik teu murah. Ieu teh make da ieu barang-barang teh lain boga hajat, ieu teh menang nyeu make tenda menang nyewa, sound system menang nyewa, panggung menang nyewa, da inanang menang undang, menang nyewa. Emang aku Jawa sewaan. Ieu teh kabeh make duit, termasuk abi make HP. Abi mah cukup ditelepon, cager kosong, insya Allah ini, amin atuh. Mata ibu bapak kaum muslimin terkhusus orang nu datang ka dieu tong ngarasa capek, tong ngarasa wegah, nu ngayakeun tong ngarasa beak itu beak ieu ngayakeun pangaosan sakabehna dibalas ku Allah ku ganjaran jeung ampura dosa. Mata mun aya pangajian teh inditan tong harare es. Meh loba doa. Karena duit wae asudah. Sababna pangaosan mah angkari bungku rahmat, angkari bungku doa. Mata didoakeun nu ngararaji beurang ayeuna nu teu damang cing damangkeun, anu keur gaduh masalah cing dibere solusi jalan keluar nu barokah, anu ngagaduhan kahoyong cita-cita cing dikabul ku Allah. Apapun kahoyongna anu ngageretak dina hatena cing dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok bawaan sekeluarga hari ini ke pengajian teh lain sorangan-sorangan ini ke pengajian teh ringkit bawa sadayana aya di dieu nu lengkap sakeluarga kadalarieuh insyaallah keluargana pinuh ku rahmat Allah. Amin. Tong ditondeun budak teh tah bawa we kieu walaupun jajan oge. Ngaji moal budak-budakna jajan duit beak dosa ngilu beak. Nah atuh daripada orang teh ngaji budak dicicingkeun di imah geus tong ilu ngaji cicing di dieu bisa anu mangku imah naonan bawa budakna aya nu mau ngaji teh da alasanna teh budak atuh aya budak nu keur disusuan keneh cenah dai jadi hese ngaji teh bawa budakna hayang susuan apa ngajian ci susu nu dikenyot ke eta budak bari indungna ngaji 70 barokah di ganjarna. Teh kakara dekenyot ke budakna, komo lamun ku budak. Manya bapana ngilu nyot keur ngaji. Atuh cing areli ieu ngaji teh. Manya keur ngaji nyusuan budak-budak ngenyot susu bapana ngilu ngenyot. Tapi dah dibalas ku Allah 70 barokah. Henteu kitu oge. Allahu Akbar berarti ieu mah jamaah teh kabeh GR ku ganjaran ngaji. Aya we galau. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mata didoakeun ku abdi mudah-mudahan orang dieu cing ari istiqomah raresep kana pangaosan. Cing ari istiqomah ngayakeun pangaosan. Mata barokah ieu pangaosan diayakeun ku saepul hajat, rumah tangga jeung teteh cing sakinah mawadah warahmah, bahagia dunia bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ari tujuan rumah tangga teh supaya hirup bahagia. Bahagia bukan hanya di dunia tapi parat dugikeun ke akhirat. Tah ayeuna urang taro si Aa jeung si Teteh nalika tos rumah tangga sataun bahagia teu mana teu mikna bikeun nongok nanya kalau kakara rumah tangga yuk
Ieu geus lila bahkan geus boga budak bahagia teu rumah tangga. Udah sedang bingung lagi. Bahagia lamun salaki keur boga tuh udah gitu. Salaki keur teu boga duit mah boro-boro bahagia ningali beungeut oge hoream. Pamajikan ningali salaki teu boga duit darungsing atuh. Tah eta teh pamajikan nu kudu dicakalan supaya teu kana duit teh wae. Kade bahagia rumah tangga teh lain diukur ku lobana duit. Sok sanajan duit bro dijuru bro dipantau ngalaya di tengah imah si jabi di bibir si jamrong di kolong tapi tengah jamin eta duit hirup rumah tangga bisa bahagia. Loba nu rumah tangga na loba duit tapi ngadon pi omongan wae da sibuk ngurus makan tidak enak tidur tidak nyenyak sabab ngurus. Betul? Mata duitnya tengah jamin euy. Walaupun semua pakai segalanya make hayang itu hayang ieu teh make ibu hayang geulis make bedak. Ya da boleh bedak teh make mun salakina keur teh boga teu kabeli bedak ayeuna pamajikan jadi geuneuh. Ibu bapak kamu lain cek ini doa abdi itu maka bedak cina apa adanya anger lepet hari eta mah faktor usia ini mana geus hese dikitu dikeuna atuh ke bedak anu pangalusna oge fiksi nomor 8 muruluk we lain bedak na unggul tapi jeung kulitna hampuran ini bercanda tapi abi mah nya resep ningali ini resep ngaji siga kieu terus gitu sok komo tempat kieu tuturubun kabayangna geus kolot ini tuturubun kana pangaosan daripada nu ngora tara ngaji mendingan ini nu resep kana pangajian hidup ini Allahu akbar ngan kade ABG lalaki bujang tepayu ka awewe tong beuki ka ini sabab geus weureuh geus kadaluarsa naonna umurna tah ieu contohna tah rek sok calik atuh Bu Haji Bu Hajah calik atas incuna aman alhamdulillah. Kalau seandainya duit tengah jamin hidup bahagia, lalu apa yang menjadi jaminan bahagia di rumah tangga? Lamun lain duit anu bisa ngajamin hidup bahagia mah nalika urang bisa deket ka Gusti eta mun hoyong hidup bahagia mah deketan Allah. Naon cenah? Deketan Allah. Taqarrub ilallah bahasa agama nama. Di mana wae urang ayana ka mana wae urang initna naon wae nu urang dilakonan kumaha carana hate teh hadir kalimat la ilaha illallah mata jalma nu hadir hatena kalimat la ilaha illallah waktuna salat waktuna ngaji waktuna sedekah dikaluarkeun waktuna zakat ditunaikeun da urang mah da kusabab hatena pinuh ku dunia waktuna salat ngurus dunia waktuna ngaji teu bisa da sibuk ngurus dunia waktuna sedekah teu dikaluarkeun waktuna zakat teu ditunaikeun naudzubillahi min mata ieu taqarrub ilallah ngadeukeutan Allah teh kunci utama dina mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dina pergantian siang jeung malam dan silih bergantinya hari demi hari terdapat jalma-jalma nu berpikir ulil albab teh jalma nu berpikir. Dina tafsir Jalalain karangan Syekh Imam Ahmad Jalaluddin Al-Ma'ali sareng As-Suyuti ulil albab di dieu teh jalma-jalma nu meunangkeun kabahagiaan
Siapa mereka yang bahagia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nyaeta jalma nu sok areling ka Allah dina kaayaan duduk berdiri dan berbaring nalika bunga ngucapkeun alhamdulillah keur susah ucapkeun inna segala rupa anu terjadi dina kahirupanana manehna sok malikeun dirina ka Gusti. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Da urang mah boro-boro segala rupa teh Allah dipanggil ku Allah kadang sok kararese aya nu kitu. Waktuna salat oboh keneh aya nu kitu. Nu hese udang dina waktuna salat ibuna bapana. Tuh da silih salahkeun atuh. Dina waktu salat subuh nu hese udang bapak eta tapi ibu. Dina penelitian mengatakan nu hese udang dina waktuna subuh nyaeta bapak-bapak. Ibu-ibu lebih loba. Lamun dina rumah tangga bapak jeung ibu, bapak nu hese udang dina waktuna salat subuh, maka ibu nu kudu bisa mere semangat ibadah ka si bapak. Si bapak sarewae ku ibu kudu dibantuan hudangkeun. Saropan atuh salaki sare wae dibanjur. Dibantuan hudangkeun diletak dahdirna. Lamun teu diletak dilap. Lamun dilamat geuleuh. Wawalan we ager tah. Ibu bapak kamu. Lamun teu salaki nu hese salat awewe nu hese salat mun salaki gara-gara sare wae mun awewe gara-gara TV wae aya di dieu anu arerese kana salat gara-gara nonton sinetron aya di dieu apa majikan anu hese salat gara-gara nyanyo HP wae berarti ieu pamajikan anu GR ku TV jeung ku HP. Rek hirup bahagia kumaha panggero Allah di hare-hare padahal salat teh eta teh kabutuhan dina kahirupan urang. Ari teu hayang bahagia, ari kunci bahagia teh kadang ku urang di lalaworakeun naudzubillahi min. Aya bahasa pertanyaan kieu, nah atuh cenah dai salat teh beut jadi kuncina bahagia. Nah atuh cenah dai salat teh beut jadi kuncina surga. Sabab pertama jeung paling utama nu bakal ditanyakeun ku Allah di akhirat teh nyaeta salat urang. Naon cenah Bu? Salat urang. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salati. Amalan nu pertama nu bakal ditanya ku Gusti Allah dari setiap hamba engke dina poe kiamat teh nyaeta amalan salat. Fa in saluhat qad aflaha wa anja. Lamun salatna alus bari bener maka bahagia beruntung dunia jeung akhiratna. Wa in fasadat wa qad khaba wa khasira. Tapi lamun salatna teh bener maka cilaka sangsara jeung rugi dunia akhiratna. Naudzubillahi min. Berarti garis bawahi eta hadis berarti bener hirup rumah tangga urang bahagia jeung sangsarana hina jeung mulyana kumaha salat urang. Sabab salat teh ngajadikeun urang bisa semakin deket ka Gusti. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mata popeujeuk waktuna salat cintari waktuna salat keur nonton TV na paehan keur ngupingkeun radio na paehan keur ulin babaturanana astagfirullahalazim. Terutama awewe encan boga salaki kade perhatikan bisi boga kabogo nutara sholat sudah lupakan tinggalkan dan cari yang lain. Sholat aja ditinggalkan apalagi nanti kamu. Naon sababna? Sabab sholat mah ngajadikeun urang semakin deket jeung Gusti. Naon deui nu bisa ngajadikeun urang deket ka Allah? Ngaji. Tah ieu teh taqarrub ilallah ieu teh. Nalika urang sibuk nguruskeun dunia, nalika eta urang ngajauhan Allah, nalika urang keur inget ka Allah ku barokah ngaji,
harita keneh urang teh keur ngadeukeutan Allah. Salengkah urang ka Allah, Allah 1000 lengkah ka urang. Subhanallah, mata cina resep kana ngaji. Naos atuh cing sopan. Cina resep kana ngaji. Insya Allah tong nyebutkeun hoream. Tong nyebutkeun capek. Naon sabab dibalas ku pahala jeung hampura dosa. Jutaan jelma nu maraot harayang ngaji tapi sayang 1000 sayang dan maot mah geus moal bisa hirup deui. Matak mumpung urang harirup sok sempatkeun ka pangajian, tong eureun ngaji sabab urang teh terlalu sibuk ku dunia atuh ku sakali-kali ngaji urang deukeut jeung Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kesangna nulu atlet bakal jantan saksi. Sekali deui kesangna nulu atlet bakal jantan saksi. Bajuna nu dipake bakal jadi saksi. Iungna nu dipake bakal jadi saksi. Bahkan bedak anu nempel di nararai ibu eta teh bakal jadi saksi. Heuh. Ibu bakal asup ka surga gara-gara ku dunia nu dipake ku urang ke pengajian. Mana ku bedak sih eta. Masa cing laringin ke pengajian teh, cing gareulis ke pengajian teh. Tong sabekeun ka ari kana ondangan meuni gareulis laringin ari ka pengajian. Allahu Akbar. Boro-boro ngageulis heula mani oge henteu. Aya nu kitu. Ari dandan kada ondangan mah meuni seseepan, ari ka pengajian nikot ka buladi. Ari erek senam meuni make baju anu aralus bari sareksina ari ka pangajian make baju teh nu sarawek. Aya nu kitu? Teu aya da di dieu mah tukang ngararaji, matak mudah-mudahan ci ari istiqomah kana pangajian. Nu katilu kunci taqarrub ila Allah teh nyaeta sedekah. Naon cenah? Sedekah teh naon? Boga duit dibikeun ka zaman ngabutuhkeun. Saha nu kudu dipentingkeun mere sedekah? Ka kolot, ka sacenah? Kada yang geus rumah tangga teh tong poho ka kolot, aya di dieu nu pedit ka kolot. Nah ya wae nya. Komo nu jadi salaki mah kudu bager ka kolot teh. Sabab keredaan Allah jang salaki mah ayana di kolot, beda jeung pamajikan keredaan Allah na lain di kolot. Geus rumah tangga mah tabe aya di salaki. Maka salaki kudu bener-bener alus ke kolot. Maka perhatikeun kolot lain cek lain cek Allah wa'budullaha jeung kudu ibadah aranjeun kabeh ka Gusti Allah wala tusriku jeung tong ngamusrikeun anjeun bihi ka Gusti Allah saean saeutik oge wabil walidaini ihsana jeung kudu aralus aranjeun kabeh ka kolot-kolot anjeun wabidil qurba jeung kudu resep barabere anjeun ka keluarga anjeun wal yatama ka yatim wal masakin ka fakir miskin wajaridil qurba kata tangga deket wajaril jombi kata tangga jauh wasahibi bil jambi kajalma anu digawekeun ku urang tah kudu resep mere sedekah teh wabnis sabil kajalma anu berjuang di jalan Allah alias ustad pade kudu resep mere sedekah ka ustad komo ustadna begang ka ustad teh berarti kurang kudu dibere sumbangan susu mah perlu dikenyang. Aya di dia anu pedit ka ustad. Astagfirullahaladzim. Kudu bager ka ustad teh, bere ustad teh. Walaupun urang boga duit saeutik bere ustad teh. Sabab ustad mah berehan. Tong kitu, da ustad teh berehan tapi butuh dukung. Duit mah pasti butuh atuh mantap diaranan ustad oke kan eta teh butuh duit pan ustad teh singkatan ustad usaha tara anak deres mata rek boga duit di mana datang usaha sabab ustad mah duitnya di ATM atau tinu maot mata ustad mah ngupi du maot teh atoh sabab bakal menang duit mata orang dia mun aya mere duit ka ustad orang dia kudu loba anu mere maot sia eta manya ustad teh hayang menang duit kudu ngadagu anu maot heula begitu ka ustad deh. Innallaha sanyana Gusti Allah la yuhibbu temika cinta eta Gusti Allah man kajama kana anu bukti eta si man
mukhtalang tahuro kajama anu angkuh kajama anu pedit sabjahe meregehe mata takorup ilallah teh salah sawisna ku sedekah. Mun bahasa orang lembur mah cing resep nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeleng ngahudangkeun kanu titajong nyangan kanu poek nuduhkeun kanu linglung ngabejaan kanu poho menerkeun kanu salah awur duit nadi nah jadi kena nyawer ya dari ngaji di tukang morok menyerah rambung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kunci bahagia teh nu kahiji taqarrub ilallah, deketan Gusti. Kumaha deketan Allah teh nu kahiji? Poho deui. Kusol, kusodak, kungaj, kusodak. Tah eta. Poin nu kadua, kunci bahagia nu kadua teh nyaeta ngajadikeun diri orang menjadi ahli syukur. Asyukru ala ni'amillah, lobakeun syukur ka Allah terkhusus karena segala nikmat nu dibikeun ku Gusti. Tahu hari syukur? Jawab. Halo? Naon aja itu kita bener ribut. Tukang agar ribut. Jangan pulangan baru lah. Ibu, naon hari syukur? Syukur teh lamun ibu buuk geus panjang kudu disyukur. Biasa tong bari ambak atuh. Syukur teh mardul abdi jami'a man amallahu bihi ilaihi ila ma'akhlaqa li ajri, ngarasa rumasa diri dibere nikmat ku Allah eta nikmat dibalikeun deui ka Gusti. Syukur teh teu ngabanding-bandingkeun kaayaan hirup sorangan jeung kaayaan hirup batur. Sabab kaayaan hirup sorangan teh eta teh kaayaan nu pang-alus-alusna jang urang ti Gusti. Ucapkeun ku urang alham sakieu oge alham sakieu oge uyu kitu nu bersyukur mah. Sehingga jalma nu bersyukur nalika dibere nikmat ku Allah sok sanajan saeutik ditarima teu loba hayang nambah da urang mah hirup teu bahagia sabab loba wae hayang nambah terlalu banyak keinginan padahal kebutuhan geus terpenuhi. Aya jalma nu kitu hirup itu bahagia moal. Nah atuh geus balanja ka pasar Tanggusari mesen COD di Lazada. Aya nu kitu budaya wae atuh. Geus dibere salaki saya aya ningali salaki batur nu kasep dibandingkeun di salaki sorangan nu aya eta. Geus boga motor ningali mobil batur hayang meuli aya nu kitu. Heuh eta teh bersyukur. Terutama nu jadi pamajikan kudu loba bersyukur boga salaki saya aya alham. Bapak alhamdulillahnya sok sanaos bapak teu sakasep tatangga tapi cinta dan sayangku hanya untuk seseorang. Mama mah bersyukur ka Allah boga bapak siga kieu. Kitu nu teu bersyukur mah kumaha? Bapak eta beungeut rek kitu wae. Da batur mah meuli karasep bari garagahna di bapak meuli wah pulungan nyeri eta teh ece. Aya nu sok banding-bandingin caroge jeung tatangga. Tuh gitu. Caroge ngabanding-bandingkeun pamajikan sorangan jeung tatangga. Mama batur mah meuli langsing. Nah ari mama meuli siga langsung. Nu bersyukur kumaha? Mama sok sanaos salira mama sapertos kieu bapak mah bersyukur ka Allah. Berarti bapak teu kudu meuli spring bed. Teu kudu meuli kasur deui tinggal tinihan we mama. Gitu ibu. Si bapak sok gitu bu. Boga duit saeutik bapak alhamdulillah urang sok sanaos teu loba teuing duit teh
nu penting mah urang bisa ibadah bae sakit oge nu penting mah aya we tuang jangsa di dinten kitu nu bersyukur mah eta bersyukur kumaha ieu teh bapak rek kieu wae hirup rumah tangga teh nah meuli sarusah kieu da batur mah meuli siga nu ngareuna ari bapak meuli Allahu Akbar rek duit rek beungeut nikot ka garing ya iraha teh bahagiana rumah tangga lamun kieu wae wah pot kamala luncrak ngomong oge kutuk acak-acakan kutuk muruluk bekas baleun gitu aya nu kitu istighfar anu bisa ngajadikeun hirup bahagia teh nyaeta loba syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik gitu Bu bersyukur tuh tinggalikeun maung halaliber bangkong halaliber bersyukur we naon sabab ayana pangajian babaturan aya di hutan di karandangan tinggalikeun mau bangkong jarapah dari lu ngaji matak segala urusan dunia teh tonglobatin tangga sekali deui dina urusan dunia tonglobatin tang da moal aya tungtung matak bikin orang capek kes jangan bersyukur mah tol bating tangah lobana tungkul baik kuyuan sakit oge batur mah teu bisa meuli itu meuli ieu kurang mah bisa itu jangan bersyukur mah teu kempungan maung asli teu kabeuli aya maung balona teu bisa ningali maung ka kebun binatang aya tukang dagang gitu udah bersyukur mah Allahumma sholli wa sallim wa barik siap selalu bersyukur Bu orang diajar bersyukur coba ibu diberi kesehatan ku Allah bersyukur tuh naon sababna batur mager ayana di mana kurang mah aya di dieu ibu bisa bernapas bersyukur teu batur mah teu bisa napas make napas buatan ngaranna oksigen eta jamaah abdi Allahu Akbar kamari ibu kunaon sesak napas cenah Kang Haji tuluy kumaha tuh solusina dibere oksigen we ieu teh sabaraha hijina ieu teh cenah hijina teh 500.000 galona hungkul lain galona atunya tabungna hungkul itu jerona eusina teh jang sabaraha poeun ieu teh kadang sadinten kadang dua dinten sabaraha hargana 50.000 Allahu Akbar batur mah hayang napas teh nya kudu make alat nya kudu make oksigen urang mah gratis nu calager mah mata lobakeun ningali batur anu kurang ti urang dihanap ti urang tong loba teuing ningali batur nu leuwih ti urang mata set halo kamari abdi ngaji di rumah sakit jiwa Cisarua KBB loba nu stres loba nu gelo nya heueuh da tempat anu heueuh abdi datang kadinya disambut eta mampu kudu gawe di ditu nya disambut kudu gelo abdi dibawa ku dokter ku dinas-dinas sosial diasukeun ka aula di aula teh geus loba anu nu rek ngaraji gelo mun abdi ngaji di hadapan gelo berarti abdi na oge astagfirullah tong kitu ieu abdi ibu ngaji di rumah sakit jiwa ngaji di hadapan dokter jeung dinas-dinas sosial setempat abdi beres ngaji silaturahmi kanu gelo nyebut teh tong nu gelo ODGJ orang dalam gangguan jiwa aya nu keur susurian sorangan aya nu mobilan sorangan tapi mobil
Allahu akbar cek abdi teh bapak keur naon katingalina keur naon oh keur naik mobil rek ka mana ka kebon binatang aya nu keur nguseup di Pancilingan bapak keur naon katingalina keur naon oh keur nguseup keur nguseup aya laukan eueuh cek abdi teh dasar nu gelo mah jadi beuki aya laukan abdi ka bawa gelo eta nu gelo eta ODGJ cek dokter aya urat saraf dina otakna anu pegat naon sababna otakna sibuk mikiran dunia hatena poho mikiran Gusti mata lamun urang eukeur hayang urusan dunia duit hayang loba kendaraan hayang meuli itu meuli ieu buru-buru ucapkeun astagfirullahalazim saki oge Gusti alhamdulillah kitu ahli syukur mah Nata teteh jeung AA lobakeun syukur hirup saaya-aya alham duit saaya-aya alham pasangan saaya-aya alham insyaallah hirup teh bahagia tah amin dong insya lanjut kunci nu katilu hiji taqarrub ilallah deketan Allah ku salat ku ngaji ku sedekah nu kadua ku lobakeun bersyukur nu katilu wasabru alal musibah lobakeun sabar dina nyanghareupan musibah ari rumah tangga ibu seueur masalah teu entong maka ka ibu jeung ka bapak anu geus lila ka teteh jeung ka aa ka karasa taun seueur masalah teteh oh pake mikna atuh mana operator mikna adrek ngawawancara ieu seueur masalah teteh sataun rumah tangga jeung saa ya ari teteh masalahna urusan dunia atanapi urusan naon tong ayang nyaho da eta mah rahasia keluar pasti nu ngaranna masalah mah aya da ngaranna ge eukeur dalam embung aya masalah tong hirup mendingan cici loba hirup, loba pametak, loba tingkah, loba masalah aslina mun abi bohong tak keur ceuri sahanya ibu diwalar ibu seueur masalah katinggal ieu wajah-wajah loba masalah ya Allah mudah-mudahan ibu-ibu nu gara masalah cing dipaparinan jalan keluar anu masalah manfaat dunia akhirat tuh hampir kabeh berarti nu boga masalah solusi dina nyanghareupan masalah nyaeta hiji sabar naon cenah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin jalma-jalma nu ariman jadikeun salat jeung sabar sebagai penolongmu innallaha ma'as-sabirin sanyana Allah nyarangan ka jalma anu salabar nah atuh cenah dai rumah tangga teh boga masalah wae beut loba musibah wae heuh da ketentuan jeung kepastian jika urang hirup pasti maut naon sabab masalah musibah mah pasti aya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ilaihi raji'un. Kurang artian Allah bakal nimpakeun masalah, bakal nimpakeun kakurangan harta, kakurangan air, kakurangan buah-buahan, rasa kasieun. Alladzina idza asabatu musibah, lamun aranjeun dihadapkan ku musibah jeung masalah, qalu ucapkeun ku aranjeun inna lillahi wa inna ilaihi. Gusti pangeran abdi da ieu teh asal ti Gusti, masalah teh ti Gusti. Da bakal balik deui ka Gusti. Gitu.
Nah, masalah rumah tangga mau jauh. Hiji, ekonomi. 2, gering, penyakit. 3, pasangan. 4, orang ketiga. Orang ketiga teh kolot, lancep, adik, tetangga, mantan. Wah, orang ketiga tah. Halo, ada ya kene? Masalah anu sok karena apa rumah tangga nu kaiji naon tadi? Oh deui ekonomi lieu eueuh ragab teu aya teu boga itu teu boga ieu jamu salabar manehna berusaha dagang sok sanajan manehna menang untung saeutik teu boga modal manehna ngagunakeun tanaga nu dibikeun ku Allah dipake usaha eta jamu sabar. Jamu teu sabar dibere masalah ekonomi nganjuk ngahutang ka Bang Emok. Aya nu kitu di dieu. Aya nu nganjuk ngahutang ka Bang Emok. Teu sabar eta teh hirup. Kade di saya Bang Emok ka dieu ku sararea kudu dicek. Dicekek bener eta mah. Yeuh, daungkeun. Abdi ka bahas Bang Emok sakedik bios teh. Ari Bang Emok teh eta teh naon ya euy. Bang Emok teh eta teh sebuah sistem di mana eta si Bang teh nawaran ke hiji jelema anu keur pangusing dina urusan duit. Manehna ibu memberikan solusi tapi carana anu salah. Ongkos minjemkeun tapi kudu ngabalikeun anu leuwih. Tah ieu anu leuwihna ieu. Anu ngajarikeun haram teh naon sabab? Sabab kaasup riba. Cek Allah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afa mudha'afa. Hei jalma-jalma nu ariman jarauhan riba sabab riba teh nyilakakeun jeung riba teh jadi fitnah. Hiji tah cara anu salah teh minjemkeun sakitu tapi hayang balik leuwih ti sakit. Kita Bang Emok. Nu kadua cara anu salah dina Bang Emok naon? Nagih dina kayaan maksa lamun teu boga duit barang nu lain dicarokot jeung urang kaiket kus janji nasabah saya berjanji tah eta euy bari arare mohok kieu paringe penjelasan di bank aya nu kitu nah ya wae nya euy nagihna teh marake bitu laki duaan pakai topi aya nu kitu kaya wae nya daripada kikituan mendingan usaha leleutikan sok sanajan untungna saeut kitu tah tanyakeun ka tukang ager untungna gede saeutik tapi abdi lebih menghargai tukang ager daripada anu gede tapi nganyuk ngahutang ka Bang Emok. Mending tukang agar ada tukang agar oge boga modal eta meunang hasil sok si ujo tong si ujo heuh di mana deui atuh dahi solusi memunculkan duit teh dalamun teuing jalma nu sabar mah ngamunculkeun duit teh nyaeta ku usaha. Ari usaha butuh modal, ari modal tong tergantung kana duit wae. Pan tadi nu disebut syukur teh jalma menerima kana nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah. Pan urang teh dibere nikmat tanaga, sok gunakeun tanaga urang teh supaya jadi duit. Kumaha carana? Nulungan batur, mantuan batur. Aya batur keur nyeun imah sok tawarkeun diri urang bilih aya nu kedah dibantosan ku abdi siap abdi mah jadi laden oge. Aya jalma nu beunghar pangarsa bilih bade pangbersihankeun ku abdi kitu. Ku atuh cenah daerah ari era mah tapi hayang beunghar eta teh sarua eueuh ngimpi. Ayo jadi jelema nu hayang boga duit tapi eraan loba sarua jeung jelema yang beunghar tapi teu usaha eta mah ngimpi. Hayang sukses tapi teu usaha tapi eta teh ngimpi. Mantap tong loba. Oh. Pan cenah eta teh cenah
naon ngaranna teh cenah kesuksesan itu berawal dari mimpi. Mimpi itu berasal dari tidur. Jadi berarti lamun hayang suksesnya kudu loba. Kudu sual balik. Tuluy deui masalah rumah tangga salian teh ekonomi. Penyakit. Aya gara-gara gering eta saragi pamajikan tiap poena guntrang pomono gering teh. Oh. Gering teh salaki. Komo lamun geus boga budak, nu gering teh budak. Allahu Akbar. Tuluy naon deui masalahna deui. Orang ketig. Kolot. Anu teh akur jeung urang. Antara pi urang anu dibaeureun we ku kolot. Lanceuk sorangan, lanceuk pasangan urang alias ipar. Tatangga nu ngabareudan, nu ngaromongkeun eta teh masalah. Orang ketiga datang deui muncul di rumah tangga urang ngajak jadian deui. Ngajak jalan-jalan. Wah, masalah gitu. Aya begitu. So dilayang. Gelo aja. Tambah masalah. Allahu Akbar Karim. Ieu nu ngaranna masalah gering alias penyakit, masalah orang ketiga bisa beres lamun kurang sabar. Ai sabar bukan berarti diam, tapi sabar adalah ikhtiar yang harus kita lakukan untuk menggapai satu tujuan. Eta sabar teh. Jadi disebut sabar teh lain. Gimana cek daya oke kudu sabar nungguan duit teh cicing we ikhtiar henteu lain sabar eta ngaranna eta mah putus asa. Dicarekan ku salaki abi mah sabar. Ai dicarekan ku salaki ari nyarekanna bener mah eta kudu sabar, tapi lamun urang anu salah lamun salaki nu salah ka urang kudu bisa ngingetan eta salaki. Ari ibu lamun aya masalah dina pasangan urang nu loba masalah datangna di ibu atau nanti di bapak. Sudah pamajikan mah kitu bisa nanti nyalahkeun wae salaki. Nah, udah gitu mata angke lamun aya masalah jeung si tetehnya cing sabar. Da pamajikan mah nyalahkeun wae. Awe mah selalu benar da awe mah diciptakeun ku Allah na tulang rusuk nu bengkok Mata kok dilempengkeun heuh bener. Kan ngalempengkeun tong kasar-kasar da tulang rusuk tulang nu halus. Kata mamatana kudu halus-halus da pamajikan mah makhluk juri. Pamajikan mah asa pang benerna sesuai jeung sarua jeung netizen. Netizen mah selalu benar. Halo? Lanjut teh. Oke, gimana teh masalah teh? Orang ketiga. Ketika orang papangi jeung orang ketiga nya tadi teh ya masalah anu berhadapannya orang ketiga rek kolot, rek lanceuk, rek ipar, arek tatangga, arek orang ketiga sabar di barengan ku ikhtiar. Naon ikhtiarna? Komunikasi tabayun. Kudu loba silaturahmi. Lamun ekonomi adalah ikhtiar usaha. Lamun gering urang cing sabar narimakeun eta mah ti Allah, ikhtiarna beungan diobatan. Lamun orang ketiga mah ikhtiarna ku silaturahmi. Kecuali orang ketiga mah entong silaturahmi, boro-boro silaturahmi jeung orang ketiga. Ingat ke orang ketiga doraka sia. Ayeuna laguna geuningan. Nah, jadi ingat ka mantan. Tah boro-boro silaturahmi, ingat ka gentong. Silaturahmi jeung sa mun papanggih masalah jeung indung silaturahmi mama bapak anu disarankeun ku mama sareng bapak kamari telepat kedah nanti kieu ya kan disebut silaturahmi alias tabayun. Teras lanceuk adi kadang nyalahkeun we ka urang teh sabar heula tong wae emosi. Silaturahmi jalin komunikasi teteh hapunten anu kasuhun kitu na rumah tangga mah dalam ayeuna urang silih sangka pabaeud-baeud akhirna jadi pit. Nah, billahi akhirnya jadi masalah gede begikeun kangke muncul tanggal 12 Juni aya film nu ngaranna Ipar Adalah Maut.
pan nama eueur tayangna si Pina tah si Pina mah ceritana teh maot tapi maot teh wajar da dibunuh ku geng motor teh salah satu teh si Egi teh bogoh ka si Pina si Pina teh bogoh ka si Egi tah jadi si Pina jeung si Egi teh dibunuh tarang nonton abi mah baturan nonton halo araya kene ibu cek ibu misalnya saha si Pina atau si Egi nonton misalnya mah penontonan dari Allahu Akbar tah masalah nu kitu teh pasti aya mata cing salam insya daukeun hadisna inna idzamal jajai ma'a idzamal balai Allah mere ganjaran ke setiap manusia teh tergantung masalah nu dibikeun ku Allah ka maranehanana wa innallaha ta'ala jeung saenyana Gusti Allah taala idza ahaba qauman di mana-mana cinta ka hiji kaum ibtalahum maka eta jelema dibere masalah heula berarti masalah na rumah tangga teh bentuk cinta Allah ka urang mata lamun aya masalah na rumah tangga tuluy urang ngomong kieu Gusti nah itu buat aya masalah lain na rumah tangga abi teh meuni eueuh tungtungna aya nu sok nyarita kitu berarti eta teh kupur nikmat Allah teh nyaah ka urang nu dibere masalah tuluy-tuluyan berarti Allah teh perhatian halo aya kene garis bawahi wa innallaha ta'ala idza ahaba qauman ibtalahum di mana-mana Allah mika cinta ka hiji jelema eta jelema diuji heula dibere masalah heula paman rodiya maka cing saning jalma anu ridho kana masalah nu dibikeun ka maranehanana ku Gusti Allah fa innahu yardha maka Allah bakal mere karedoan ka maranehanana wa man sahuta jeung cing saning jalma teu ridho anu teu ridho anu teu narimakeun kana masalah nu dibikeun ku Allah ka manehna fa innahu suhtu maka Allah mal mere karedoan ka manehna naudzubillahi min mata cing rarid pokoke deui cing rarid da eta teh asalna di mana di Allah balikeun deui ka Gusti kitu dari masalah malah di pikiran bu lamun di pikiran maka bakal tambah masalah komo lamun diobrolkeun ka ditu ka dieu boga masalah diomongkeun ka ditu ka dieu komo ngomongkeun nanti di media sosial lain ngadon beres masalah tapi ngadon gede eta masalah mata mun aya masalah teh buru-buru minta pitulung ka Gusti naon bentuk pertolongan urang ka Allah doa naon cenah Bu naon cenah Bu mata pamun jeung teh loba masalah loba keur ngadoa ka Allah Allah mau ingat kana masalah urang ku Allah bakal diberi jalan keluar anu barokah Allahumma sholli wa sallim wa barik teraskeun kunci bahagia nu kasabujayna nu kaopat hiji coba ngapalkeun heula kunci bahagia nu kahiji poho deui taqarrub ilallah ngadeuketan Gusti kumaha ngadeuketan Gusti Allah ku salat nu kadua nu katilu pinter nu kadua kunci bahagia rumah tangga lobakeun bersyukur narimakeun nikmat menang pamere ti Gusti sok sanajan saeutik ucapkeun alhamdulillah maka tilu poho deui ka karabieu nya diterangkeun teh lobakeun sabar dina ngahareupan masalah dina rumah tangga nu sok muncul nu sok datang nu sok karanapan teh nyaeta masalah ekonomi bereskeunana ku ikhtiar alias usaha nu kadua masalah teh naon deui banyak ikhtiarna diubaran begitu orang ketiga salah wiosna kolot lanceuk adik tetangga bereskeunana silaturahmi orang ketiga mantan bereskeunana lupakan dan lepaskan insya nu kaopat kunci bahagia teh ada teh jadilah diri menjadi orang-orang yang soleh solehah jadikan diri urang teh jadi pribadi nu soleh solehah teteh kudu solehah soleh insya Allah hidup bahagia ya kalau terakhir ibu araya kene ibu hoyong bahagia
cek dai nu kaopat kunci bahagia teh jadilah pribadi yang soleh dan solehah. Ibu solehan tuh ngejawabnya salah. Ibu solehan tuh ngejawabnya salah pasti. Bingung si ibu mah. Rek nyebut solehah sakatu salah, rek nyebut salah sakatu solehah, jadi we solah. Hari bapaknya soleh atara pinter. Sarua salah. Halo? Dai cenah abdi teh bingung ngajawabna rek solehah, rek solehna. Da teu apal atuh cenah ciri-ciri nu solehah nu kumaha? Tinggal teteh. Lamun ibu hayang bahagia jadilah pribadi yang solehah. Ari pribadi nu solehah teh hiji, idza nadarta ilaiha fasaratka, ditingali ku salaki eta pamajikan pikaresepen. Henteu pikasebelen. Sabi abdi rek naros. Ibu pikaresepen atau pikasebelen dipaeun cara oge? Pikaresepen lamun dibere. Karena begitu. Pikarasepen di dia aya sababaraha poin. Hiji, pamajikan kudu pikarasepen wajhun malihun, rancunit melenek unyu-unyu buricak burinong. Murah senyum bari kaayaan geulis. Itu istri solehana. Ibu sok senyum. Seueur senyumna, seueur baeudna. Berarti moal bisa disebut istri soleh lamun loba baeudna. Komo lamun irung pabuli teh jeung bibir teh. Aya nu kitu. Amit. Istri solehah mah teteh dawukeun. Satu, wajhun malihun, wajah yang indah apabila dipandang oleh sang suami. Mulut murah senyum, wajah penuh dengan make up. Pipi make bedak cempaka, bibir make lipstik Mirabella, mata make sidau Annabella. Awak make parfum Casablanca. Sok sanaos rarai siga Dracula. Nu penting salaki bahagia urang menang pahala. Ieu mah beungeut babuisa. Dandan tara. Allahu akbar. Buuk acak-acakan. Kutu murulu. Tali kutang pegang. Kelek bau. Bekok gede masalah. Aya nu kitu. Amin. Jadi intinya teteh pemajikan soleh mah cerasa ngadang danan diri. Ngadang kakrek naon ngadang danan diri cinggeus. Itu lain cinggeus dandan teh dipaeun cara oge. Ari kana ondangan meuni seseepan, ari ka pasar meuni seseepan, nah dihareupeun cara oge menikot ka garis. Boro-boro dandan atau awak oge diambil teh kabau 7 mulut. Komorek oboma Gusti doa gue kata sesengita teh geus padu we jeung tarason. Rek teh kitu kumaha atuh da urang rek sare dibalur ku tarason. Awak dibalur ku autan, atuh salah kitu teh bisa budang deui. Da beureuh ku autan. Ieu rek abot teh ibu make sesengitan, masalah teh betah ngambeulna. Tuka boleh atuh dani cenah parfumna oge kan aya surawung awurkeun. Ibu rek apa sok sesengitan heula tah? Sesengitan. Marek obo salaki kot ka teu disasare da mulak kitu pamajikan. Amin. Aya di dieu sok hitut kitu di hareupeun salaki. Bukan mah awakna bau bekok wae. Oh pulungannya. Mata benernya pemajikan soleh mah gede hidayah ya Allah. Awas teteh tong gitu. Nya cing resung ngageulis. Tapi ibu-ibu mah dia geus garelis di ditu lah. Euy mah Allahu akbar Allah. Dia calon bidadari surga. Turun di goa. Mata bedak ke kapeser udah we sarepo haji pun murah. Lipstik eueuh atuh betadin lapkeun. Sidau eueuh atuh mehong awurkeun gitu. Buuk beungkeut gitu lain ku karesek ku karet atuh rapi. Pakai baju anu pararantes nu dipikaresep ku salaki nu ngalangkang. Bapak. Ibu gadul angan anu ngalangkang. Balik kata Nyung Sari.
teu boga mah tah hordeng laan heula pake bapak si bapak mama na iraha gelona insyaallah emang garelis emang insyaallah nu penting banyak pamajikan mah hayang indah dipandang murah senyum tong loba baeut dan naonan ayeuna dandan tapi samutut we di hareupeun jalaki betul tidak Bu mending murah senyum teteh salaki rek boga duit salaki teu boga duit tetap senyum karena senyuman itu akan menghilangkan lelahnya seorang suami betul tidak nah itu betul tapi tadi amalkeun ini masalah balik ke kebon tidak kain lu agleet dan medut manyun lain gitu pemajikan teh senyum bari tawaran bapak haus pak heula bapak nuhun mama seepkeun bapak nuhun mama bapak dah mama oke nggak ada susu mana we pilih ada susu enggak mama teras bapak nuhun mama halo akbar mama meni kurang amis gitu tapi tetap kudu muji sok sanajan anu dibikin ka AAT tengeunah tong disebut meni tengeunah tong gitu kamu diberi susu meni nyebutkeun teu amis gitu amun bener teu amis tong disebutkeun eta teh Neng gelis walaupun susumu ini kurang manis tapi manisnya ini berasa ketika aku meminum susu ini sambil menatap wajahmu yang manis. Ibu si bapak sok itu. Heula ibu da tara usah asam susu atuh. Ibu sok asam susu. Susu rumahan. Susu cap Indomil, susu cap Bendera atau susu cap tah eta mah eta mah tong ngantosan disuhunkeun tapi kedah ngasongkeun nyalira we cihidam bopo borode tah eta teh gede kan. Jadi kewajiban pamajikan teh kudu ngasongkeun suatu kebaikan susu mah kudu dikenyang semua balai nyot dikenyot. Jadi istri soleh itu udah kayak gini tadi bikara sapan langsung susu nu kadua wa ida amarta patoatka lamun dipiwarang ku ceroge patoatka eta istri kudu taat sesibuk apapun seorang istri sareueuh apapun eta seorang istri nalika suami miwarang eureunkeun heula pagaweanana aya di dieu sok hararesa dipiwarang ku ceroge tuh aya wae aya di dieu sok haroreaman gitu dipiwarang ku ceroge teh nah aya wae pamajikan haroream dipiwarang ku caroge komo nolak karena perintah caroge eta teh sarua jeung pamajikan teh nolak ganjaran di Gusti. Garis bawahi taatna pamajikan ka salaki eta teh sami sareng taatna anjeunna ka Gusti. Kade ibu biasa we tegang gitu atuh taatna urang ka salaki teh sarua jeung taatna urang ka Gusti gitu ngan parentah salaki nu kumaha nu kedah urang dicumponan parentah salaki anu sae lamun parentah salaki anu awon mah teu kenging dicumponan contoh mama entong ngaji dan mama mah rek ngaji rek henteu anggar belagu tah eta mah salaki kudu diingetan bapak hapunten nya mama lain nolak kana parentah bapak da kumaha atuh peupeurieun bapak tara mamatahan ka mama dina masalah agama atuh mama teh hayang we menang ilmu agama saeutik-eutik mah dipangarsa ustad ijinan atuh da moal ngan saja ngaos mah kitu pamajikan halus amin atuh lamun cek salaki mama eta tutup orat tong buka-buka sok kitu loba sim kayoan mohon bapak eta alus salaki nikah nutup orat tong dilawan bapak bae tuh bapak segala entong kita stylish ieu teh gaul bae sim kayo mah anggap we manusia harimau geuleuh we nu aya bujeng-bujeng dina masalah eta salaki nyarek ibu teh kenging angkat-angkatan entong ini mama tong ini cicing di dieu mending baturan bapak nanaonan jalan-jalan teh para lugu mending jeung bapak di dieu mohon atuh pak itu entong sabikeun ka dilawan atuh bapak mah sagala entong da mama teh hayang represi mau ieu jalan-jalan jeung babaturan lain jeung sasa jeung babaturan sok sanajan jalan-jalan jeung babaturan walaupun eta babaturan awewe salaki ngentongkeun indit
entong indit sabab lamun pamajikan maksakeun indit padahal salaki nyarek maka eta pamajikan dilaknat ku Gusti Allah ku malaikat selama eta pamajikan indit teu aya izin ti salaki. Sia halo geser itu pegang ibu osok indit-inditan tara bebeja ka salaki ulu sia tara aya nu osok aya anu tara bebeja didoakeun cing solehah nu osok bebeja cing tamah solehah kudu bebeja rek indit-inditan teh sasalaman bapak kedoana mama bade angkat ka pasar sarang tatangi eta ada istri mohon mun bisa mah canak teh panangan cara kita simpan namun munang pidoana nya bapak mama mudah-mudahan sareng cing jantan ka sayang salah sampura mama teh sok nyokot duit bapak teh bebeja halo sia ieu mah bebeja henteu sasalaman henteu si bapak nyawa-nyawa jojorokan neangan pamajikan amanah nya pamajikan urang bebeja ka tetangga kang manggihan pamajikan doraka tah pamajikan kitu tak kudu bebej di piwarang tong harare mama banyakeun eta pacul siapa mangga bukan hanya pacul taranca-tarangan kita disiapkeun ku mama eta bapak pilih kapanasan eta dudukui salah kerek Jumatan mama kolor mana eta atos disiapkeun ku mama sarang sarungna nu pangsaena sarang baju kokona nu pangsaena eta kopeana kada hilap pak kitu pamajikan nu alus ya mama bapak Jumatan mana kolor tuna tolombong panyanakeun atuh mah cokot sorangan boga suku mama kenaon keur masak geus masak terek nyeuseul nyeuseul terek ngisikan atuh meni pira oge kolor meni kudu pamajikan da pamajikan teh atuh capek bapak atuh minta we ka pamajikan ayo pamajikan begitu doraka aya wae nya nu kitu rek teu di mana cing atoh aya di piwarang cara gitu aya pamajikan di akhirat anu bingung kudu ka mana nalika eta Gusti Allah miwarang ka eta pamajikan hei awewe kadarieu digeruan ku Allah tapi manehna teh bingung henteu memenuhi panggilan Gusti Allah eta teh saha ya Rasulullah eta teh jelema seorang pamajikan dititah ku salakina api-api teh kadenge jeung api-api teu ngarti we aya nu kitu di dieu amit bayangkeun anu nolak karena perintah sigana dititah asuka-asuka embung marana nolak a'udzubillah sumana a'udzubillah cek Kanjeng Nabi lamun lah kami diperintahkeun ku Gusti Allah nya jelema kudu sujud ka jelema aya 3 jelema nu kudu sujud hiji budak kanu jadi indung bapana 2 pamajikan kanu jadi salakina nu katilu murid kanu jadi guruna nganda Allah mah teu miwarang sujud ka jelema sujudna kudu ka Gusti bayangkeun eta urang teh kudu sujud lamun aya parentah mah kasalah tapi urang mah boro-boro sujud Gusti aku dientong teh ngadon popolopo cocorongo mantong atuh mah mama teh keur bapak teh keur boga duit atuh da mama teh butuh bapak butuh bari wah malah luncak ngomong teh salaki kot ka jibril ciduh pamajikan aya nu kitu teu aya di dieu teh aya insyaallah teu aya nu ngaku menghargai salaki ibu daukan menghargai dan menyayangi salaki teh salah satuna nyaeta ngagugu kana parentah nah insya tak pamajikan mah kudu kumaha salaki we mangga tiluhur sausap rambut jeung ketome abdi kahana sausap dampa jeung rameun abdi mangga nyangakeun saya aya kitu nu jadi pamajikan mah tong sagala entong tong sagala embung sabab eta teh ganjaran nu katilu naon wa idza ghibta hapadota pamajikan mah kudu bisa ngajaga diri ngajaga lisan tong nyarekan salaki tong ngaluwihan sora daripada salaki tong ngahina tong ngarendahkeun dugikeun kaki teh eta nabi nginget-nginget ka pamajikan kade ibu aya di dieu sok nyarekan salaki aya di dieu sok ngarendahkeun salaki diam ini adalah jawaban antara iya dan tidak
Tapi menurut penelitian diam adalah bentuk rumasa manehna. Diam adalah emas eta mah nalika salaki keur ngomong urang kudu cicing sabab cicingna urang emas. Lamun ditanya ibu sok ngagogoreng salaki tara? Tara. Ibu sok ngarendakeun salaki tara? Ibu sok unjam injem sok punta-penta ka salaki kasar tara? Mata teteh kasih kade jaga bahasa teh tong tarik bahkan lebih tarik daripada si bahasa teh. Lamun si bu bahasa tehnya dina 100 ibu mah kudu dina 50 cek caroge teh mama kudu hematnya turunkan suara mama teh mohon bapak ibu lebih tarik mama kudu hematnya hemat can beres ngomong oge geus langsung dipotong. Ari bapak nita hemat ka mama, kan bapak teh mere duit 10.000 sapoe ka mama. Kan bapak teh mikir atuh Pak, harga teh nararae. Harga mobil maju, harga susu melambung, harga kacang terjepit, man harga kolor bapak nu morosok. Bari malah luncrat. Aya nu kitu di dieu. Pasalaki nyebut hidung, nyebut ngaran, eta teh enggak boleh. Kamu nanya si udung, si hidung, si bau, si kucel entong. Acara oge mah ciri saya sayang, hani, bani, sweetie, darling. Itu teteh penyebut bentuk kasalaki masalaki genut kamu nanya si bro entong. Kamu nanya si kurang langsing gitu. Menghidung kamu nanya si kurang bodas. Sayang sayang gitu. Ibu nyebut naon ka si bapak? Oh bebek. Tenan naon bebek. Bebek pacul ke kantun bebek. Cing saya kacara ge mun tiasa mah cing romantis teteh kasih teh jalan-jalan ke Denpasar membeli layang-layang cita mamah tak pernah pudar kasih sayang mamah tak pernah hilang. Oh my darling bebek, kalau membeli layang-layang jangan lupa membeli tali, ikatkan dengan hati-hati, cintaku tak akan pernah hilang karena akan ku bawa sampai mati. Jiwa ragaku hanya untukmu, dunia beserta isinya hampa tanpa ada dirimu. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, oh my darling. Ibu osok itu kacara ge. Ini hesek ngomong romantis gitu tidak. Terus istri mah tekenge ngasukeun semah lalaki ka jero imah tanpa wawartos kacara ge. Sia. Tuluy tong ulin jeung lalaki lain mahram. Tuluy noninya euy. Tong ngagogoreng caroge. Awas, kurang keur ngaji ngobrolkeun caroge doraka eta teh. Ece ari salaki ece pedit henteu. Tah eta teh doraka. Tah urang diajak ngobrolna buru-buru ngeureunkeun. Entong sarekeun ka ngiluan. Nu saya kumaha? Ece teh kaeng nyareukeun caroge mamali. Heuh sakitu. Ieu mah salaki abi ngobrol. Wah bukan hanya pedit, bau we. Ieu lamun obote bekok wae. Wah diomongkeun ka goreng. Mata aing mah betah di imah teh lain kitu. Diajak ngobrol ku babaturan teh. Jeung obrolan teh entong ngobrolkeun wae ngobrolkeun ka gorengan caroge. Kade naon sabab? Sabab ka gorengan caroge eta teh ka gorengan urang. Aib caroge teh eta teh aib is tutupan istri soleh mah nutupan aib caroge. Kitu eta istri solehah. Amin atuh. Mudah-mudahan ayeuna dili teteh lela nya Amaludin ya tinggalikeun ngaran oge alus Amaludin. Ari amal teh pagawean teh berarti aya amal soleh aya amal goreng tah amal udin tah berarti teh Amaludin hartina teh pagawean anu soleh dina agama gitu ibu. Matak si teh 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 kudu loba amal soleh. Salah sawiosna lamun aya loba amal soleh kudu jadi salaki nu soleh. Salaki nu soleh teh nyaeta salaki nu tanggung jawab karena urusan pamajikan lahir batin pamajikan eta teh urusan salak dunia akhirat eta teh tanggung jawab salak tong ngantep salaki mah kade lamun salaki ngantep ke pamajikan karena kebutuhan pamajikan doraka eta salaki. Kumaha cenah salaki nu soleh hantut imaha idata imta mere tuang ka pamajikan teh tong sadekeun ka tarak mere tuang ka pamajikan teh minimal sapoe 2 kali eta teh kade ibu di bacaan tuang cara ge sabaraha kali
Oh rawok berarti tong sabekeun ka salaki tuang chicken ari pamajikan tuang seblak ceker kade tong sabekeun ka salaki anu enak ari pamajikan teh enak lamun salaki anu enak pamajikan oge kudu anu gitu dong tong sabekeun ka salaki mah meni bergiji tuang teh ari pamajikan mah Allahu Akbar seblak deui kot kalumpang oge ngalayan daripada ban seblak wae. Udah pamajikan meresepna eta atuh seblak. Kenapa wanita suka seblak? Karena wanita lebih baik sakit perut daripada sakit hati dibohongi oleh suami. Watak sawadak tasaita, berikan pakaian yang bagus. Kade, tong sabekeun ka pamajikan teh bajuna teh heueuh kucel kitu, soek kitu. Balik utangna pegat. Tak buru-buru salah kita pangmelikeun baju nu alus, kutang nu alus tong ditumbuh ku paniti, komo ku teu rapia wati. Sabab tugas salah kita nyaeta salah sawesna kudu pangmelikeun pakaian. Ibu sok pameserkeun bedak ku cara oge. Oh paengan geuneuh atuh. Wala tadribil wajha. Tong tunggal-tunggal kana rara istri. Jangan menyakiti istri. Istri bukan untuk disakiti, tapi untuk dicintai, disayangi dan dimengerti. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Aduh. Cintai suami, sayangi suami. Doakan suami, semoga banyak rezeki. Amin atuh Bu. Itu. Sayangi suami, hargai suami, restui suami apabila poligami. Astagfirullahaladzim. Itu. Kudu setia selamanya untuk si teteh insya. Jangan disakiti. Jangan membuat istri menangis, karena tangisan istri itu adalah tangisan bidadari. Istri menangis bukan berarti dia bersedih, tapi istri menangis dia butuh pelukan dan perhatian hangat dari suaminya. Mata lamun istri kercerik sok gabruk, kemudian bere bubungah. Neng gelis sayang, tangisanmu adalah tangisanku, lukamu adalah lukaku. Setiap air mata yang jatuh di pipimu membuat hatiku ikut bersedih. Oh my darling. Aduh. Si bapak sok itu Bu. Uluh dodoh. Salaki urang mah ningali urang ceurik kadon dicarekan eueuh. Allahu Akbar. Daungkeun pamajikan ceurik tong dititah jempe, da pamajikan ceurik mah kadang lamun dititah jempe teh lain jempe, baru beuki tarik ceurikna teh. Karena menangis adalah solusi untuk hatinya yang sedang terluka. Wanita mah eta dua awe mah satu perhatian, dua pujian. Eta nu dibutuhkeun ku pamajikan mah, betul Bu? Aduh. Pamajikan mah disebut geulis bunga. Lamun geus dihina nyeri tadi dia. Mata lamun pamajikan minta pendapat ka nya, sebutkan halus-halus tong goreng-goreng. Kamu rek ini karena undangan pamajikan mah sok minta punten ka jalaki teh. Bapak ari saya teh ngacuk ieu. Walaupun hate cek goreng tong nyebutkeun goreng kan. Geulis sayang. Ngangge acukna naon oge geulis wae, geulis mah. Kitu atuh. Ya mah Bapak ya mama ngacuk saya teh. Mama mah make baju naon oge goreng atuh. Tong kitu ngujina saake ka pamajikan eta teh sedekah nu gede ganjaranana. Eta cing resep nyebut geulis gitu. Ibu sok disebut geulis. Ibuna atuh teraga geulis meureungan. Wala tuqabi, tong ngahina tah, tong ngaledek. Walaupun teu geulis sebut geulis, walaupun hideung tong disebut bujur katel. Kamarnya si hidung entong. Panggil dengan panggilan yang terbaik. Kamananya si my darling, mananya si penyejuk jiwa gitu wala tasriwa fil bait, tong ninggalkeun. Tah itu paling penting. Salaki mah kudu setia selamanya, tidak boleh pindah ke lain hati, apalagi tergoda dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Sabab gogoda lalaki mah loba harta, tahta, wanita, tambah jadi kuota. Gogoda awewe harta, tahta, pria, lajada, Tokopedia, walau babisan. Astagfirullahaladzim, mus 2 jam. Mus 2 jam Ada versi break persiapan nobar. Cekap 2 jamnya, mudah-mudahan cing manfaatnya, amin. Jadi kunci bahagia teh kakara hiji teh. 4 hiji taqarrub ilallah ku salat ku ngaji ku sedekah. 2 asyukru ala ni'amillah, lobakeun bersyukur karena segala nikmat yang diberikan ku Allah.
nuka tilu wasobru alal musibah cing salah berenanya harapan masalah jeung musibah. Nuka opat jadilah pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Nuka 5 nuka 6 nuka 7 nuka 8 jadikan ke 13. Oke ulang bahas dengan bab berikutnya lamun diondang deui.